ajzidihi puasa manu aing ulah nyaho siapa laksanakeun bae urusan ganjarana aing nu bakal mereka sia wa ana ajzidihi teu dijelaskeun sabaraha derajat teu dijelaskeun ulah aya nyaho pokona mah siapa puasa bae tamah nu aing nu bakal males na sia mah puasa bae kajeun SPG subuh hudang maghrib no problem. Aduh asana SKB lantaran hebatan puasa teh di akhir zaman kiamat dibanding jeung beuntak modelan kene ngees tah bahasa Tangerang ngees tah perkaleran ngees di titah hees ge mung ngees bae eta bahasa ulah dileungitkeun asli penduduk pedalaman Tangerang eta ngees. Aduh tah ieu dibandingkeun jeung hudang hebatan kene hees bada subuh hudang zuhur teu make salat rawatib baca sunah teu make geus wudu bari rada peureum saeutik sholli fardhu zuhri arba'ah teu berjamaah Allahu akbar hampir teu salam hees deui hampir anu tetep salam ya waalaikum gua lepak we geus teu maca istighfar teu maca subhanallah langsung di dinya kene di sajadah hudang asar kaca deui semua peureum sholli fardhu asar Allahu akbar likum brak deui hees hudang maghrib geus disadiakeun kopi susu teh segala rupa rujak dage nya nama embung gelas letik nu gede dua wah jasa gedean kene ganjaran si eta dibandingkeun jeung nu hudang ti isuk nonton TV bae terus datang ke zuhur nonton TV datang ke asar atawa aki-aki aya nonton TV mah teu ngan cicing di hareupeun jalan ai leungeun we nyekelan tas bae ai mata kasih embablon da eta aki-aki eta blon di Cikupa di Cilongok henteu Cilongok mah wawan kitu wawan neuleukeun paling nyekel nya mah leuwih parah tah terbandingkan sing hade urang puasa urang supaya rapi supaya mantep abeh nu enggeus malah atuh geus kuari ka hareup supaya rada bagus ieu mah kudu jeung aki-aki bae nu pasti jasa moal datang ka Ramadan hareup kitu bae lah geus geus cenah mah geus nyawa tamat tahun teh Ramadan ge ieu kabur dikubur kudu boga perasaan kos gitu namun boga perasaan aing asana panjang kene umur panjang kene bloon tama aki-aki tambahan bloon bin goblok tama aki-aki kudu boga perasaan asana aing moal datang deui ka Ramadan hareup duh deuk nyaan lah aing mah tuh kudu kitu sambut Ramadan Quran geura di mana tak Quran kuari di mana tanyakeun ka Incu Quran di mana Quran sah, Quran aki, nu kamari teu di luar kamari teh dijual. Sial teh incu deui saruana jeung bapak kolot teh blon kabeh. Siapkeun Quran lah cenah kieu geus teu bisa majahat, geus teu kadeuleuh ka kaca. Ge cenah geus teu bisa hese balelol. Deuleukeun Quran teh kudu dibaca, buka, deuleukeun, beres. Tege aya incu bah, Malik bah. Paingan hese dibacana tuh Malik ieu. Sawa inget maca koran teh. Budak kadana bebeja ka babaturanana ka anak. Mangga rame jasa kurang mobil dibalik kabeh. Mana cek incunan dibalik. Salah maca. Kadang koran anu dibalik. Ai kolot baheula kos kitu. Nah, ieu sambut Ramadan atuh moal bisa nyambut ka Ramadan mun teu nyaho darjah kaunggulan Ramadan. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah
saya di penghujung bulan Sya'ban. Aya anu mikiran bae dek datang bulan Ramadan teh. Aya nu mikiran awak, duh aing mah ya awak teu pati sehat. Hayang puasa di bulan Ramadan. Deres keneh. Aya nu mikiran, duh urut balanja tahun kamari ge can impas. Datang deui Ramadan. Pamajikan geus ngagereuyeng bae hayang meuli kutang. Dua aya anu deuk datang Ramadan teh kabingungan. Hiji di PHK, kontrakan can kabayar, balik ke Lampung, di Lampung ge keur paili, ka Medan, ke Palembang, mending maling bae di dieu lah, motor maling, mau buat gitu bae, macem-macem datang bulan Ramadan. Aya anu bunga. Alhamdulillah aing datang Ramadan teh senang. Kunaon emang? Hees. Kita subuh hudang-hudang jam 7:30 mantep. Tuh nu ngaganggu ngahaja we nya ngonci maneh. Pamajikan lagi geus bingung gateung mah eleh ieu mah. Ngerekeun gateung. Aya nu kos kitu. Aya nu bunga bulan Ramadan teh senang aing mendek datang Ramadan teh. Kunaon? Buka macem-macem. Geus teh, kopi, susu, rujak eta be nu kararasakeun. Ih bangunan nu karituna bae. Puasa teh. Dan kencakan yang Nabi man fariha bidukhuli Ramadan haramahullahu jasadahu ala niran. Bahu lain lalagan. Jelema nu bunga kadatangan Ramadan haram awakna asup ka neraka. Pohar aja. Antak tadi ge aya nu bunga deuk hees bae. Nu bunga lantaran buka macem-macem. Nu bingung urut tahun kamari can impas, aya anu di PHK macem-macem. Tahun bener teh mah kabeh. Oh nu bener. Nu bener mah bunga kedatangan bulan Ramadan deuk disambut Ramadan teh. Moal eleh ku nyambut ka bogoh urang. Mun urang deuk kadatangan ka bogoh urang, deuk kadatangan bebene urang, sapoe eta mandi 17 kali. 17 kali. Oh, gosok dage make batu bangkong. Ajur awak ujian. Tadek nyambut kadatangan ka bogoh teh kos kitu. Ulah aya kokotor setik-setik acan. Besi ka bogoh kecewaeun. Pokona mah deuk kadatangan ka bogoh poe Sabtu ti subuh mandi deui di samping mandi deui ngaca deui tukang hareup ngaca na ge teu cukup di hareup di tukang di kacaan sesengitan geus puguh bangsa nu sok babauan mah ieu mah geus macem-macem sesengitan malik hangru deui loba ting sesengitan edek jambut ka bogoh teh pohara nu aya mah komo disuguh-suguhkeun nu ge diayak-ayakeun bahkan berani maling jang ka bogoh
di warung di dulu tukang warung lah, iya tukang warung nah jeruk apel dicokot dipaling jangka bogo berani tak kos gitu tak pokoknya maka jenting batur kecewa ge asal kabogo ulah kecewa nyambut na pohara jasa santri malah mundur naon gitu pertemuan jeung kabogona haju ka kolot sieun pan minta duit eta kitab nu geus dicoret dijual we tafsir Munir jual gampang aing meuli deui engke penting ieu we nutupan kabogoh bae pan belon teh santri teh belon geus pokona teu belon teh naon kitu bae geus jual geus buku atuh samping mah teh geus biasa ieu mah kitab tafsir Munir dijual bae tuh eta naon eta nyambut kabogoh pohara jasa nah iya urang dek nyambut bulan Ramadan kudu ngaleungan tibatan nyambut kabogoh sebab hari itu mah urusana jeung makhluk ieu mah urusana jeung khaliq jeung Gusti Allah anu nyahueun ka urang nyambut henteuna bunga henteuna mapag jeung henteuna Allah lah dunya sedangkan Allah geus ngajelaskeun as-shaumul li wa ana ajzi bihi puasa mah nu aing ulah nyaho siapa laksanakeun bae urusan ganjarana aing nu bakal mereka sia wa ana ajzi bihi teu dijelaskeun sabaraha derajat teu dijelaskeun ulah aya nyaho pokona mah siapa puasa bae tamah nu aing nu bakal males na sia mah puasa bae kajeun SPG subuh hudang maghrib no problem aduh asana SKB lantaran hebatan puasa teh di akhir zaman kiamat dibanding jeung beuntak modelan kene ngees tah bahasa Tangerang ngees tah perkaleran ngees di kita HS ge mung ngees bae eta bahasa ulah dileungitkeun asli penduduk pedalaman Tangerang eta ngees aduh tah ieu dibandingkeun jeung hudang hebatan kene HS bareup bada subuh hudang zuhur teu make salat rawatib acan sunah teu make geus wudu bari rada peureum saeutik sholli fardhu zuhri arba teu berjamaah Allahu akbar hampir teu salam hees deui hampir anu tetep salam ya waalaikumsalam golepak we geus teu maca istighfar teu maca subhanallah langsung di dinya kene di sajadah hudang asar kacai deui semua peureum sholli fardhu asar Allahu akbar likum brak deui hees udang maghrib geus disadiakeun kopi susu teh segala rupa rujak dagenya nama embung gelas letik nu gede dua wah jasa gedean kene ganjaran si eta dibandingkeun jeung nu hudang ti isuk nonton TV bae terus datang ke zuhur nonton TV datang ke asar atawa aki-aki nonton TV teu ngan cicing di hareupeun jalan ai leungeun we nyekelan tasbih ai mata kasih embab blon eta aki-aki eta blon di Cikupa di Cilongok henteu Cilongok mah wae nu kitu nu neuleukeun paling nyekal nya mah leuwih parah tah terbandingkan sing hade urang puasa urang supaya rapi supaya mantep abeh nu enggeus malah atuh geus kuari ka hareup supaya rada bagus ieu mah kudu jeung aki-aki bae nu pasti jasa moal datang ka Ramadan hareup kitu bae lah geus geus cenah mah geus nyaho tamat nyaho teh Ramadan ge ieu kabur dikubur kudu boga perasaan kos gitu namun boga perasaan aing asana panjang kene umur panjang kene bloon tama aki-aki tambahan bloon bin goblok tama aki-aki kudu boga perasaan asana aing moal datang deui ka Ramadan hareup duh dek nyaan lah aing mah
tuh kudu gitu sambut Ramadan Quran geura di mana tak Quran kuari di mana tanyakeun ka Incu Quran di mana Quran sah Quran aki nu kamari teu di luar kamari teh dijual sial teh Incu deui saruana jeung bapak kolot teh blon kabeh siapkeun Quran lah cenah kiai ya geus teu bisa majahat geus teu kadeuleuh kayak kaca jadi cenah geus teu bisa hese balelol deulekeun Quran teh kudu dibaca buka deulekeun beres tege aya Incu bah Malik bah paingan hese dibacana tuh Malik ieu sawa inget maca koran teh budak kena bebeja ka babaturanana ka anak maka dia rame jasa mobil dibalik kabeh mana cek Incu dan dibalik salah maca dan koran anu dibalik kolot baheula kos kitu nah ieu sambut Ramadan atuh moal bisa nyambut ka Ramadan mun teu nyaho darjah kaunggulan Ramadan urang dek datang lurah teu nyaho eta lurah atuh biasa bae urang pajar hansip biasa bae dek datang camat teu nyaho eta camat jeung kadar keagungan camat datang ke mana teu nyaho atuh biasa bae malah teu ditanya ku urang dek datang bupati teu nyaho kemuliaan bupati keagungan bupati moal disambut atuh kitu kene dek datang presiden teu nyaho keutamaan presiden keunggulan presiden biasa bae tapi lamun nyaho ieu bos di mana datang sok burak bere bahkan nyanananya ieu nu saha tanah ukur mantap jasa ya beli geus ku sia ai bapak aing mah teu deuk sit doang bos bloon di manugos ge mah nyahoeun bahwa ieu mawa keberkahan waktu dihormat jadi urang ngahormat teh ketika nyaho ieu teh bupati anu menyelesaikan urusan-urusan di kota Tangerang Kabupaten Tangerang berbagai urusan berbagai sektor kunyana diurusan perpolitikan rapi tataanana perekonomian rapi jalan ge disambung-sambungkeun ngan nyambungkeunana teu rata ieu bupati bego ieu bupati tama lain urusan aing sama urusan PJ tama urusan PJKA kareta tuh PJKA mah urusan PU tah ieu PU na bloon kabeh mun teu bisa bebeja ka aing atuh ku aing diurus pokona mah ieu ulah datang ka nungtek ieu tah nungtek bejakeun ka bupati tah bloon tah lain bupati na bloon tah si eta na atuh hajuna mapan kabehan pancena kiai haranges amat teu nyahoeun nya nama nu laporan ka aing nu ngaguling sabaraha urang nu menta cai ka aing ajunya anak teu boga duit minta ka dokter ka aing pan menta nya teu nyahoeun pan ai tampiling bisa ku aing dia ye waalaikumsalam kurangnya ragang tuh di mana tuh di nu sambungan teh kiai atuh pan bebeja ka dieu minta jang meuli eta kene ieu atuh pan bebeja ka dieu teu boga duit aja pedal dah rusak yo nganteng ngendong doang nih mah mantap kayak ngabejaan ge kos gitu teu percaya didatangkeun ku aing jelema tah ditengetkeun dicekal ieu saya orang mana orang anu ieu sia orang anu lain saurang lamun itu teu percaya beusi bupati teu percaya tah rakyat sia tah bego lah tuh nyana ti loka jalan apa ka mana sih leulempangan ka Bandung bae tah naon sambungan rapihan rakyat leutik ye nu ngaguling loba jasa santri aing aya nu ngaguling santri aduh jarang ngaji ka dieu teh ngaguling di deul ieu kiai bengkak saya mah ngaji cenah ieu emang kenapa sakit ini emang kenapa jatuh di sambungan yang begitu aing aju gerget ka bupati na cial teh bupati ya ulah ka bupati atuh ka urusan PU atuh pan urusannya anak kabehan ih tah
rapihan besi ke bulan puasanya lulus ngaguling deh. Jauh keutamaan pejabat ieu sok urus politik, ekonomi, budaya dan berbagai keistimewaan nu lancar. Urang ngahormat ka nyana. Sambut ku urang nyaho lantaran istimewa jasa. Bung Karno mah digogorengnya tetap bagus bae. Heran. Berbagai sektor ngagogoreng Bung Karno. Niatan nu lurus tetap telaas ku digogoreng Bung Karno teh. Mantap bagus bae. Geus puguh ku bangsa birokrat mah digogoreng. Geus PKI lah laras tetep bae unggul bae. Menang satang unggul kena Allah. Lawan ku sia Bung Karno moal bisa kajen ku kumaha ge lantaran niatanana mulus ka rasa ku urang kabehan geus dicitak gorengkeun Bung Karno PKI keun dan lain sebagainya bagus bae Soeharto bagus keun jore bae heran tah tangkal Golkar tah goreng bae aduh Haji Pudoli asup Golkar deh beres dosa cak Pudoli ente aing mah duitna doang akur doanya ngaji pendi lah teu bareres nah iya sambut deuk kumaha nyambut da kanyahokeun heula keistimewaan Ramadan aya naon di jero bulan Ramadan hingga haram ka neraka berarti lain lalawara. Nah, urang mah pokona sambut Ramadan. Oke, bakal dicaritakeun minggu hareup. Jadi bakal syukur aba-aba doang. Ya minggu hareup urang nyaritakeun kautamaan Ramadan, syarat rukun puasa, ieu mah siap-siap ke minggu hareup urang penutupan pengajian ngebahas tentang Ramadan. Waduh ngabesan sial jasa aing ngabesan dia coba nyana beratan ke Ramadan tak beratan ke ngabesan coba aja iya cerita bahwa ke urang minggu hareup urang ngabahas tentang Ramadan kadar keunggulan Ramadan kumaha sehingga urang bisa ngahormat ke bulan suci Ramadan hingga kunga hormatna matang bunga di papag Ramadan haram ka neraka mata kemun aya jelema bunga jasa deuk datang na Ramadan sehingga kunyana di papag aya gegeraan datang Ramadan 5 poe deui ka Ramadan pae surga lantaran geus bunga jasa dek datang Ramadan can kaburu Ramadan datang nyana kunga hormat ka hormatna mapag bulan Ramadan 5 poe di sorga nah maningan pae ta meme Ramadan maningan datang ka Ramadan cak aja pene puyeng aingnya kan tuh baksana model nu kolot mending pae lah cak nyana lah teu puasa tapi sorga kan mantep. Aduh, tetep atuh paeh majanu Allah yuhyi wa yumiit. Eta mangan sakadar deuk datang ka mana urang mapag kedatangan bulan suci Ramadan. Tanyakeunlah ka diri urang. Aya aing si bunga tante deuk datang Ramadan. Jamongan awak sia mah ku tolol-tolol teuing. Eueuh bunga teh sia mah. Lapar sakana. Nyawa sorangan pan beuteung teh teu kuat asal datang ke jam 11 bae hajuna rapet beuteung ju batak kiceup teh di dinyana doang taing mah teh nu teu kuat teh tah aduh mangkani keistimewaan puasa mah makin lapar makin gede ganjaranna makin dahaga makin hebat ganjaran Ramadan lamun teu ngarasa lapar teu ngarasa dahaga leutik ganjaranana jadi kudu karasa lapar aya teu karasa lapar teu karasa dahaga mah atuh berarti kok teu puasa kan ieu mah karasa ngangkat ge ngangkat angkat leung kunaon aing
puasa teu kuat ya saya. Pulpen kudu alang. Sama lain puasa gering tak mah. Tah makin karasa lapar jeung dahaga makin perhatian gede. Sedengkeun niatan puasa teh aya nu ngambean malaikat. Pan malaikat teh aya malaikat raqib aya malaikat atid. Malaikat raqib belah katuhu, malaikat atid belah kenca mayal fizu min qaulin ila ladai raqibun atid. Tugasnya nuliskeun raqib, nuliskeun nu bagus-bagus, atid nuliskeun nu goreng-goreng geus pada nyaho teh mah. Ieu mah aya satu pertanyaan. Ari eta nu zikir di jero hate ditulis apa teu pantam teu kadenge teu kacarita. Urang mun ditanya kos kitu mah bisa jawab. Nyahonya. Ya nu diomong nu ditulis we pagawean nyata jeung omongan. Nah, nu zikir khofi aulia para aulia Allah, para sholihin panjana mah di jero hate. Cicing besungut nama balem matana kadang perem tapi kan jero hatena zikir ka Gusti Allah tak eta tak katulis tante ku malaikat. Eta nu jadi permasalahan cek saulama henteu lantaran tamat teu kajahoan ku malaikat cek saulama tulis ditulis kumaha ditulis bae tetep nyana nulis naonna nulis aambean malaikat. Hate urang teh eta teh kajeun teuing henteu ngomong sungut kaambe ku malaikat. Mun Quran kaambe Quran, mun sholawat kaambe sholawat, mun zikir kaambe zikir. Niatan ge di jero hate, mun niatan ibadah langsung kaambe ku malaikat. Mun niatan maling hangru. Dan malaikat hangru amat ya. Nah, Ki Haji boga SMS-an jeung jahe. Wow, pahit ya mah pahit. Cek malaikat pahit amat sih Ki Haji kolot-kolot. Kaambe taku malaikat hate urang teh niatan nu bagus di jero hate teh kaambe ku malaikat. Nu mantak kurang kumaha kiai ilmuna hebat jasa mun nyaritakeun tafsir nyaritakeun hadis usul fikih wah hebat jasa alatna luar biasa tapi teu ngeunaheun didengekeunana kunaon eta kaambeuna ku malaikat lain ngaji golkar cak malaikat bau golkar bau PDI jerona, bau PKB jerona, bau organisasi kaambe ku malaikat lain ngaji, tapi bau kepentingan. Kamu situ ngajina tetap tegenakeun kadegena. Sebab niatana lain deuk Allah. Lempengkeun, bukakeun hate bersihan, bret dikawuhkeun. Pertama diri aing nu deuk Allah. Dua batur deuk laluturkeun deuk los pokona mah iman ka Allah bae. Cek malaikat, ieu mah seungit ye. Mesengit ya beda ya. Waduh barang dibere ku bupati rada bau ya. Rada bau. Waduh pilpres gede berena bau bentak ya. Bau bentak geus menang can bau ya mah ya. Waduh bedak dilarang wari mah. Ulah main duit. Cilaka tuh main duit terus bae. Urang kuari teh nyaho kan. Kok ican turun-turun cenah duit. Aya teh kiai nu ngomong kitu belum teh kiai. Masyarakat baca ngomong kiai dan kiai pancen biasana geus rada hanet ieu mah eueuh. Antaran kuari maka PK. Awas nyana ngaluarkeun duit, nah ieu borgol langsung. Ieu mah kudu geus pilihan nurani. Tuh, kontek si hade, hati-hati. Ieu sebuah negara. Waktu puasa ka negara mantap ya. Nya, nah ieu hate urang kaambe ku malaikat. Mantap sering tafakur ka Gusti Allah besi salah loyog hate hayang mulia hayang agung hayang macam-macam di luar lillahi ta'ala kaambeuna lain deui ge ku malaikat asal malaikat ngambeuna teu seungit nyana pidatonya di langit wahai para malaikat di dunia aya jelema bisa ngaji mah ngan hangru ka ambeuna nu mana tuh oh eta nu sok babarengan jeung bupati iya tadi nu sok kampanye teh iya betul iya tadi hangru ka ambeuna
malaikat ge di ditu pidato deh ulah didareukeutan budak teh mah angru bau bentek malaikat pidato tapi lamun bagus we para malaikat itu mah seungit jasa tuh komo kelekna seungit wae mah niatanana bagus Quran ka ambe Quran sholawat ka ambe sholawat zikir ka ambe zikir niatan bagus ka ambe ku malaikat niatan goreng ka ambe ku hati-hati mantak innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum Allah henteu neuleuh rupa jeung jasad tapi nu dideuleuh hate geus Allah neuleukeun ka qalbu urang ka mana loyog sia salila hirup na ngahirupkeun aing sia dek dikawanakeun sia ke panggih sia jeung aing ka jeung kumaha engke kapanggih sia jeung aing mananya bae melalui malaikat padahal mah aing leuwih nyaho ayo orang ketika amprok jeung Gusti Allah geus dikajahokeun ku Gusti Allah aduh luyag gloyog hate urang ieu di bulan Ramadan maksudna urang bersihan geus lah nunggeus mah Gusti nunggeus bangeus bae teh batulah hampura Gusti tuh aing ngampura emang aing tetangga sia emang aing cara tetangga sia tilok ngahampura aing mah ngahampura aing mah pangeran dosa sia gede ge dihampura bae geus atuh abdi dek ngelempeng-lempeng diri dek nyambut bulan Ramadan tah dipersiapkeun ti kuari keneh hate urang buka ke lempeng ke rapihan kabita amat mun dongeng-dongeng para sahabat para tabiin para sholihin di bulan Ramadan teh meunang Lailatul Qadar aing mah bejana we datang ka huisan ye careh paeh can pernah manggih Lailatul Qadar Lailatul Qadar kos kumaha kiai asal ngagebrai Lailatul Qadar ngagebrai caang Lailatul Qadar di puri ge aya teh si embang ngagebrai pingpingna putih eta Lailatul Qadar keneh tah dadana ge putih di sarua eta Lailatul Qadar jahanam da mah budak lain Lailatul Qadar bae urang carita Lailatul Qadar tinggal kabita geserkeun hate urang karesep kada dunia minimal kurangan karesep gaul jeung nu teu paruguh kurangan di bulan Ramadan urang bener-bener mensucikan diri sebab Rajab syahrullah Syaban syahri jekan jeung Nabi bulan gaul Ramadan syahru ummati entak jam urang persilahkeun mulayan ti kuari ieu mah sakadar 2 minggu deui urang siap-siap hawana bang saya hawa Ramadan geus aya hawa Ramadan emang orang geus kaambeuh ndek pilpres soalna di Ramadan teh geus kaambeuh jasa gua tah urang siapkeun sambut bulan Ramadan ke minggu hareup insyaallah urang bahas tentang syarat rukun jeung kautamaan bulan suci Ramadan abeh urang puasana mantep sesuai jeung aturan nu nitah puasa lantaran puasa teh aya anu gede ganjaranna puasa di luar Ramadan aya nu leutik aya nu teu diganjar puasa sia kunaon dia puasa ieu aing muasan si sarwiti sia jasa urang ge di puasaan bohongan gua ingin tanya nya teu nembala tanya deui nyilu kajunyana naon ngajebris tanya deui ku sia geus 3 kali diciduhan aing oh bener tah kudu puasaan tah kos kitu batuk nah ieu puasaan sarwiti ya barang bau di puasaan belum atau budak nah eta kos kitu teu beunang gajaran puasaan hawa nafsu dosa malah nyin leng-leng batur nomor kedua puasa ieu mah puasa dengan sakadar awak supaya hararampang bae daripada diet lah mendingan ieu dipuasakeun eta teh ngiit awak supaya ngareunaheun awak atuh biasa bae teh teu beunang ganjaran puasa kos kitu lamun aya panitah puasa teh tah ti Allah melalui Kangjeng Rasul kakarak
ganjaran aya parentah parentah ulah mun aya parentah laksanakeun jadi awak urang teh diparentah ku Allah melalui Kangjeng Rasul kakara istimewa teh puasa jadi lamun kahayang urang mah puasa teh nafsu ngaranna hawa nafsu aing mah puasa bae ieu mah tidak kusasa aku saha ditanen teu kusasa hayang sorangan bae berarti kahayang sorangan ji cak Allah aing pan pangeran pan puasa meureun ka aing aju sia eta sosoranganan atuh pan aing udah ngaganjarna ge aing mita henteu naon teu ka sia aju sia puasa bae ya neraka sia teu beurang sambarangan puasa ge kudu aya parentah teh puasa mentak aya hiji waliullah beuki dahar jasa ieu mah dahar bae wali nya teu ganyahoan pajar lain wali jelema isuk-isuk wuduk 2 piring berang setik dahar 2 piring tes dohor ke dahar deui meme asar dahar deui tas asar dahar beak ku dahar kan biasana wali mah zikir bae ieu mah beak ku dahar malah deuk ngaji ge nimbel blong budak deuk ngaji ge nimbel sabaraha kebelna ngaji sih tetep nimbel bae persiapan cak cenah ieu aya nu ieu puasa bae nu saurang mah puasa bae puasa sholat lantaran ieu kiai nu dahar bae kiai nu puasa bae kiai ayolah jelema nu geus diwalikeun ramena baheula laporan nanya mama kula ai kiai anu mah dahar bae tapi muridna loba ngaji biasa kiai anu mah puasa bae sarua muridna loba gula mendek nanyakeun teh istimewa anu mana tah nu dahar bae teu puasa-puasanya mah jeung ngalarang ka murid ulah puasa murid geuneun lalintuh mulut eta mah ulah puasa ai ieu mah puasa malah muridna bae nyana mah teu loba omong muridna mah ngomong itu mah ibadah sih cenah dahar bae ai nyana mah teu kiaina biasa bae nyana mah nanya tah luhuran mana tah ieu na martabat luhuran udah harbae balik nyana kai can pati percaya panyanya asana jadi unggal kitab kehebatan nu puasa tapi itu hebatan nu dahar bae saya sabulan nanya deui ka kiai hebat nu dianggap istimewa tak kiai eta batur mana nanya masalahnya mas jangan nanya tadi kiai aya hiji kiai anu kiai anu nu dahar bae jeung kiai anu nu puasa bae deuk nantu nanya teh kula mendek nanya luhuran mana pangkatna antara nu dahar bae jeung itu kabeh ge hararebat ngajina baragus muridna bagus ngan eta doang tah itu mah dahar bae teu puasa maksudna ka jero heula doa ka Allah barang kaluar deui teh luhuran anu dahar bae yang lain mah bingung sakira teh luhuran anu dahar kakarak doa ikat di luai urang sabulan deui tanya deui ka kiai hebat di lain tempat nah jadi sarua jeung tadi tah begitu aja luhuran nu dahar bae tah luhuran nu puasa kecek ada jawabanana mama tador heula ka Gusti apoe 2 poe ka 3 poe aya jawabanna luhuran nu dahar bae ciban bisa kitu ja pancena dahar mah mawat hayang nginum mun gede dahar loba nginum peureum bae pada tuh bisa luhur teu puyang enggak cenah ieu nih luhur ieu luhur ngan dibandingkeun jeung nu dahar bae luhuran nu dahar bae nyana mah deuk nanyakeun ge di mana selipna ulah aju ngabandingkeun ka sia berarti aing ge dahar bae luhur lain kitu eta sia pangkat ieu mah eta mah bangsa menang garang-garang orang koros kabeh ieu mah tuh ieu mah batur ieu ibadah kan ieu mah tilok puasa ieu mah puasa tah luhuran nun teu puasa selipna di mana ieu pengetahuan urang ulah aju ngabandingkeun aing ge berarti luhur ja aing ge dahar bae sia mah sok ka sorangan pugu ngan nilaina ku sorangan geus ieu mah nilai mah kabeh ge koros kabeh
doh jodoh kiai sok-sok kiai jo orekos aing bapana orekoros urang rombongan orekoros kabehan urang selipna di mana gitu nanya lah nyana ka hiji jelema anu luhur ahli suluk seungeusna kiai anu ngajawab luhuran ieu abdi nanya ka anu kadua luhuran ieu keneh nanya ka tilu terakhir tetep luhuran nu dahar belah mana selipna sih mama henteu ngagorengkeun kan abdi mah aya nya selipna oh budaya nya selipna saeuti mana ari anu ieu ibadah kiai nu teu dahar jalma sesuai jeung aturan Allah teu mengada-ada nya nama daharna ge lain hayo bae ketika lapar dahar teu lapar berarti elok aya teh makan terus bae patuh kuari ge persiapan jang dahar ge geus disiapkeun deui iban teh nya nama asal lapar dahar dahaga dah aing teu lapar mah teu jadi sesuai jeung kaayaan mana nu dibutuhkeun dahar mana nu dibutuhkeun nginum mun ngantuk kajen teu keur ngaji hes bae loba teh mah kieu nu kitu mah hampir kabeh di dieu saparok kitu teh mah eta wali eta nu kos kitu sih ade besi aya di dieu digigireun urang mah hes bae nah ieu wali ye walingi ye beuleum walingi mah tah ieu tah ieu dahar teh lain sadahar-dahar aja mah hiji di mana butuh dahar dua niatan jang kuat ibadah salat maca Quran zikir nah ieu sesuai jeung parentahnya nama ari ieu nu puasa bae lain teh hebat ngan aya pemaksaan diri nyana teh pemaksaan diri jadi sorangan tanpa diparentah ku Allah ngan tabarruk ka Allah melalui sorangan luhur nama ngan dibandingkeun jeung perintah Allah nu langsung luhuran keneh nu melalui perintah sebab ieu mah teu mengada-ada nu dahar mah ieu lapar dahar emang dititah kulu wasrabu ieu ari ieu mah sanajan lapar ditahan ku aing ditahan aya pemaksaan diri jadi berarti aya rada takabur aing mah puasa bae kajen ku bisa deket jeung Allah tekan ku puasa padahal mah teu kudu ku puasa deket jeung Allah mah ku sesuai jeung parentah Allah deket jeung Allah tah ieu bisa nya nama ieu nu dahar bae mah hiji dibutuhkeun dahar niat jeung ibadah ari nu ieu mah aya pemaksaan diri bahkan lamun puasana saeutik deui mah ieu cak eta nu suluk teh salik saeutik deui mah si ieu lamun boga rasa bahwa ieu teh nyana puasa teh boga kekuatan nang dirina atuh bisa-bisa teh diganjar ku Gusti Allah selip saeutik bae silakan cilaka nu mantap nu puasa bae can puguh hebat lantaran niat dideuleuh jeung perjalananna kumaha nu dahar bae ge can puguh komo nu dahar bae meselip loba jasa tuh ieu mah loba jasa selip lah tuh ieu mah orangana ngagunakeun batin kabeh nya jadi urang deuk dahar bae nginum asal batin urang ka Allah puasa bae ai batin teu ka Allah mah ku hawa nafsu cilaka nah ari puasa Ramadan mah instruksi Allah teh mah puasa sia tinggal ridokeun we hate urang kuncina mah Gusti abdi datang ke bulan Ramadan haju ku Gusti dititah puasa abdi ridho jasa dititah puasa ku Gusti andai kata abdi dibere kuat berido jasa andai kata abdi dibere kuat cuman bari lapar ridho abdi mah lapar na jeung dahagana abdi mah ridho kumaha Gusti bae geus tah eta tah nu hebat mah tah urang ngalaksanakeun parentah Allah di bulan suci Ramadan ridho ngalaksanakeun parentah teu ngarasula panaya kieu ye aduh ya aing lapar jasa ieu teu genah hirup ya aing sebenarnya mah aing mah duh ya parentah mah parentah bae tapi aing lapar ya aing mun bisa demo mah kalau demo ye tah budak sakumaha deuk ka DPR demo tak ulah kos gitu ulah ngarasula ridho nu nyieun urang Allah nu nitah puasa Allah nu ngalaparkeun Allah nu ngadahagakeun Allah eueuh jelema urang ka kamar nginum eueuh nu nyeuleuh kumaha tenang Allah teh lain jahanam teh bantu aya pandinya jawara di luar puasa asup ka jero kamar nginumnya da di jero kamar lamun neuleuh ieu
tak ulah datang ka kos gitu kos budak ngangon orenganan ngadapok bae di bujur kebo ketangangon eta tak ieu nya jadi urang ridho abdi dititah abdi didamel ku Gusti sakieu ridho abdi dibere sehat ku Gusti ridho dititah puasa Ramadan abdi ridho dilaparkeun ku Gusti ridho ku lapar didahagakeun ku Gusti abdi ridho ku dahagaan tah boga ridho bae geus luhur urang ridhokeun sagala rupa kajadian di bulan Ramadan intina puasa urang supaya mantap jasa mundel ieu nu geus kolot mah kudu dirapihan tanya jadi sambutlah Ramadan ku ridho. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ihya'ul ka'bati kulla sanatin biziyarati lan ngurip Ka'bah ing dalam saban-saban tahun kalawan ziarah wa dafu dararil muslimin lan nolak ing kamadaratan wong kang muslim kabeh kaki suatu hari kaya ngangguan ing wong kang wuda wa itami jai'in lan aweh pangan ing wong kang kaluwe iwalam yandafi'a bizakatin wa baiti malin tatkala orang narima katolak ya doror kalawan zakat lan baiti malin bait mal wa tahammulu syahadati lan nanggung nyakseni wada'uha lan nekani syahadah wal hirabu wasona yang dan pirang-pirang pagawean wasona yang sepirang-pirang pagawean wa ma tatimu bil ma'isyu barang kang salamet ikalawan ma opo pirang-pirang maisha opo pirang-pirang kauripan di mana fardu kifayah tenu idza fa'alal ba'du saqatal haraj anil baqi di mana dipigawe ku sabagian manusia gugurlah dosa-dosa anu sejen nu teu migawe nu lamun nu ngalaksanakeun kabehan doraka kabehan geus aya nu ngalaksanakeun sehingga sampurna pelaksanaanana sehingga urang nu teu ngalaksanakeun gugur dosa. Alhamdulillah muji syukur urang ka Allah oge ka jelema anu ngalaksanakeun fardu kifayah. Di antarana al-qiyamu bi iqamatil hujjah halul mushkilat fi wa bi ulum syar'i ka tafsirin wa hadis
hadisin wal furu' bihaytsu yasluhu lil qada wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Urang amar ma'ruf nahi munkar dengan ngaranna sebab di negara urang mah nu berkembang lain amar ma'ruf nahi munkar, tapi dibalik amar munkar nahi ma'ruf. Di urang mah lobaan keneh nu amar munkar nahi ma'ruf tibatan amar ma'ruf nahi munkar. Sebab negara lain negara Islam, lain negara Al-Quran, tapi negara ham. Tuturkeun datang ka pae ham capek sebab buatan manusia, tapi memang negara urang kos kitu. Atuh urang ge nutur-nutur bae. Antak lamun urang geus bisa misahkeun diri tina aturan-aturan negara salamet urang. Tapi da kumaha bisa teu nuturkeun aja urang teh komponen daripada negara. Di negara amar ma'ruf nahi munkar, amar munkar nahi ma'ruf. Boro-boro ngembangkeun Al-Qur'an, ngembangkeun demokrasi nagenya masih kena agak-agak. Dipaksa-paksakeun supaya urang nutur-nutur ham, nyanggakeun sadaya-daya hayang salamet di akhirat apakah hayang cilaka di akhirat. Sok pikir ku dengkul ulah ka otak jauh otakan kabeh ku dengkul we jauh otak kiai kos urang majang naon atuh. Otak nakadeulean di hulu tahurang, tapi tetep bete disebut pinter, disebut lagi otak udang. Nah, ya sih gade. Udah kayak selamat di akhirat, di dunia onam lah, mal kebal di dunia. Urang geruk cerita boga pemajikan galak, paling mal kebal 30 tahun. Dicarekanan bae ku pemajikan urang. Ayo siap 40 tahun pae geus merdeka urang tina panyarek pemajikan merdeka mantap. Jelema nu pemajikan galak hayang geura paeh nya hayang merdeka maksudna. Ai teu daek neangan deui kitu ge mun daek neangan deui mun teu. Di negara urang negara meski Bang Ambalaya bang ditahan ka neraka riba kredit baheula mangan di kota hungkul ku ari mah kiai boga showroom. Alhamdulillahirabbil tolol. Dasar tarolol kabeh. Kira baheula mah lamun aya kiai masyarakat keur nyetel radio, radio dipareuman, dibawa ke jero disumputkeun ku isin kanyahoan ku kiai. Ku ari mah kiaina jualan radio. Kiaina boga TV Ambalaya di imahna. Di imah kiai teh di ruangan hareup gede. Di tengah, di dapur, di WC aya. Masya Allah. Asana engke mameureunannya TV atuh dibawa ka masjid bukti ku ari. HP saya TV yang dibawa ke masjid. Engke mah sakarat geus lain la ilaha illallah. TV mana HP mana HP? HP mana? Wah, engke mah sakarat geus lain maca la ilaha illallah. Na'udzubillah min dzalik. Ialah amr
ma'ruf nahi munkar anu ku nagara mah henteu dititah amar ma'ruf nahi munkar titah teh amar demokrasi nahi munkaran sabodo tinggal kehitung-hitunganna di akhirat silahkan anu jadi pemerintah geura persiapkeun jang tanggung jawab jawaban dihareupeun Allah oke. Aduh ada ringgis Masya Allah kan. Nah iyalah hirup urang moal kebal ke bakal ditanya segala rupa amal-amal kusabab kuari teh jelema teka dulu ibadahna ka Allah ingat ka pangeran maka ku Gusti Allah dicoba diberelini kamari mah urang ngadengewem Semarang oyag Yogyakarta gempa Bali Bitu gunung Asikmalaya kuari mah Lebak Rengkas itu Lebuan Tangerang ge kena ka pondok kesempatan hanya pasar Kemis nu aman aman pasar Kemis ya Allah maha kawasa Allah dicoba ku Gusti Allah inget ka dongeng Abah ieu bumi aya 7 lapis lempengan-lempengan bumi aya urat-uratna kos radio, kos televisi aya komponen-komponen anu itu mana Labuan aya urat Lebak, Rangkas, Pandeglang, Serang, Tangerang, Jakarta aya urat-urat cek malaikat Allah teh Jibril pencet nu ka Lebak ulah loba toel emang gunaon cek malaikat Jibril loba jasa nu ngridit bril ka kiai bril toel apa kayu toel HP ambalaya HP kiai ge waduh lain susur kuari mah nu di kantong HP toel bril toel gua cinggir doang di toel net goyang bumi Masya Allah eta kamari aya anu adzan santri mah adzan Allahu Akbar aya anu Allahu Akbar anu Allah aya anu ti Arab si eta mah ti Arab si eta selain Allah ada nama aduh Masya Allah jam sakitu kamari poe Salasa sabara juta manusia zikir bersama langsung nu nitahna Allah dititahan zikir mah di Senayan hese secara nasional zikir bersama mun teu dibere cau Ambon teu daek datang zikir bersama di pendopo lamun haji pudolina teh dibere 5 juta teh daek. Ada tuh guys. Kudu aya kukudang we kukudang. Masya Allah zikir buatan manusia maka gitu. Tapi ku Gusti Allah dipencet kabeh serentak Allah. Cak Allah kadenge Bril. Kadenge Gusti. Kumaha? Ja Allah-Allahan. Coba erenkeun. Kumaha kuari? Seuserian Gusti. Tuh, kudu teh dicoba ku Gusti Allah. Lamun urang neuk nyaritakeun syariat bae syariat moal kapanggih-panggih.
Tapi ketika orang nyaritakeun torekat maju ka hakikat bakal kapanggih horenganan naon bedana manusia jeung bumi nu ngagerakeunana Allah al-muharrik wal musakkin. Urang teh asa nang urang bae leumpang nang ngagerakeun Allah, urang asa urang bae diuk nang ngadiukeun Allah. Percis okos cicingna bumi, percis okos robahna bumi ku Allah dirobakeun pencet. Ha ja urang ge kuari nu teu dirobakeun ku Gusti Allah mah sanajan aya pangajian ngan liwat doang teu digerakeun kan ku Allah ngananya doang eta keur naraon ngaji. Oh ngaji berangkat deui ka ditu henteu digerakeun aya ngaji mah henteu bae kajian teuing deukeut kajian teuing jauh di Purwakarta Bandung Palembang nyana digerakeun ku Gusti Allah dan hakikatna urang ngagerakeun Allah. Nu mantak lamun kiai ngaji aju loba muridna asa nang nyana dicabut ku Gusti Allah. Cek Gusti Allah tolol sia ngaku-ngaku menang aing tah Gusti Allah. Tah mantak belajar di dinya bae tah hiji tah belajar ulah di aku. Mantak ka murid ulah ngaku murid ulah antepkeun kena sing koloyong. Men aku bae. Nah, pelebah ngaku jeung teu ngakuna murid kumaha? Aya aturanana. Tuh, aya aturan-aturanana. Geus datang ka mana ieu murid karak di aku. Aya kitu mah ngan ngajebian doang. Siapa? Tapi loba kiai nu ngaku bae. Oh, eta mah murid kula. Tilok ngaji ge murid asal sugih di aku. Asal gagah di aku. Kita nu susah ngaji bae kanyan. Ditanya eta murid teu teu ngaku kunaon mah. Wah, eta mah kiai pendopo nu kos kitu mah. Kiai Golkar. Nah, iyalah urang digerakkeun ku Gusti Allah sakaligus tet zikir. Ieu teh ajang latihan engke ketika sakaratil maut. Urang dek sakaratil maut emang kumaha dipikeun dedeleuan urang nu ieu sat eueuh kaget kan urang. Dedengean nu ieu eueuh kaget urang. Kaget teh molotot kitu molotot dikieu-kieukeun ku urang nya molotot bae teu kadeuleuan ku ieu nu maen kolbu. Nah, ketika dipikeun dedeleuan nu ieu dek sakarat dedengean nu ieu nyana mulai ngomong sorangan, "Eneng ka mana eneng? Eneng itu geura paraban, padahal deuk pae." Antaran hatena hate eneng atau eneng-enengan bae. Ketika deuk sakarat jana kabeneran boga kabogo urang Karawang. Sarwiti. Haji Pendi mah mana trizi. Ambo budak deuk sakaratil maut trizian tolol. Ndek naon emang Mbah? Ndek gitu WhatsAppan. Ya Allah. Ndek Facebook cek ya. Aduh Gusti Allah. Nah, sing ade urang bakal menghadapi sakaratil maut belah dituna kiamat kakarak ditoel saeutik doang ku malaikat Jibril. Kabeh jelema nu keur main catur ge nu keur main catur keur nyekal kuncung. Allahu Akbar. Ditinggalkeun Allahu Akbar. Enggak saya goyang bumi Allahu Akbar. Nya nangis. Beres eureun. Woi, kuda mana kuda? Sararia jas. Lain hayu zikir ka Gusti Allah. Henteu. Tah jadi urang teh ketika menang musibah ingat ka Allah. Dibere gering da Allah. Cager biasa etik di rumah sakit kene. Di rumah sakit kene coba eta TV setel sakitu. Can balik-balik acan goblok. Can balik-balik acan TV. Wari mah jadi di rumah sakit jadi dibere TV wari. Ya Allah, ya Rabbi, awak urang deuk datang ka mana ya? Sakieu ge ngaji bae komo teu ngaji. Sakieu ge diwewelan terus teh ceuli hayo sia. Meureunanan asup ti dieu keluar ti dieu. Asup ti dieu keluar ti dieu. Buktina jeuh perubahan. Sugan barang ngaji bae teh kuari
aju HP tina 3 jadi 2 Henteu. Malah ti hiji nambah jadi 3. eta kan berarti perkembangan kos gitu perkembangan jahanam jatuh diulah-ulah kumaha sia mah di ka jahanam geun embung hayang ka sorga bae aya lalakon kos ahli neraka kumaha tulang sakulhum-kulhumna pagawean sorangan mah sorangan lah teu bisa dikuluhum-kuluhum. Masya Allah karim. Nah ialah orang menjaritakeun amar ma'ruf nahi munkar di Indonesia hese sebab nagarana teu ngitahan ketika aya gubernur amar ma'ruf nahi munkar di luar kepemerintahan bupati kerjaritakeun ma'ruf di luar kepemerintahan bupati kerjaritakeun nahi munkar di luar kepemerintahan di pemerintah sama sekali lain sama sekali sama sekali amar ma'ruf nahi munkar nu teu salat diantep malah kuari DPR calon neraka kabeh lantaran soal jilbab bae ge datang ka kuari can tuntas-tuntas jilbab masalah tuntas DPR bodoh nah nega negakeun amar ma'ruf nahi munkar satu contoh eta bos satu contoh bae nu berbau Quran teh ulah kuduna benar-benar didemokrasikan kulamangan sakadar ngabejaan seperti eta di Indonesia moal kebel di paraeh neraka jahanam ayo mah ngabejaan doang misalnya di daerah pemerintah loh diuji sok nyanyawanan geura pae sia dia tonton sia ku aing ayo sia nah ketika ditimbang amal nah iya nu keur ngomongkeun aing teh nya malaikat seren saksina saha malah Haji Peni teu adil dipudoli lah lumayan lah dunyana jadi saksi macak-acakan negara ieu amar ma'ruf nahi munkar dipanjang-panjang nyarita tetep di negara teu dikondisikeun amar ma'ruf nahi munkar nu teu salat diantep nu teu ngazakat diantep anu zina malah dilokasikeun zina perzinahan eueuh keramat tunggak nyeun deui lokasi jang paranti nu kos karitu naon eta kieu kos karitu bae lah pokona henteu maksudna naon kos kitu bae lah maksudna naon atuh nyawan sia jeung aing mah geus sia mah osok ka ditu aing mah kabar ge ti siapan di mana eta ku harita deket kampung Gusti geus dilokasikeun bae ya Allah ya Rabb geus puguh di hotel-hotel geus puguh ku ari mah tuh di kontrakan-kontrakan eta mah anu liar ieu nu dilokasikeun negara teu kumaha nah eta nu ngizinan kos kitu deleukeun di akhirat tonton ku urang saha gubernurna saha bupatina saha camatna nah sia geus pokona mah Masya Allah nu mantang deuk kumaha sajalana kiai jeung pamarentah dihayu-hayu ge leumpang mal bisa sebab patokanna kiai mah Quran nyana mah mal bisa ngan kalang gitu ge yu urang babarengan we nu bisana mana nu bisana urang bareng jeung nagara nu bisana nu teu bisana ulah dipaksakeun kiai aju ngadukung nu teu bisa amar ma'ruf nahi munkar ngeundahannya milu ka ditu ieu nu bahaya mantak loba kiai nu acak-acakan pondok tinggal pondokna doang majlis taklim tinggal majlis taklimna doang lantaran nyana geus teu berpatokan ka Al-Qur'an berpatokan kana kahu
karena KUHP menang urusan negara ulah sok dibawa ke majelis panjang orang menyarita amar ma'ruf nahi munkar wa iyaul kabati wa min furudil kifayati ihyaul ka'bah tina sawarehna fardu kifayah teh ngahirup-hirup Ka'bah ngarame-rame Ka'bah carana dirame-rame teh digotong Ka'bah lain atau nyeun gambar Ka'bah aju kurang dijadikan partai doraka sia kajeung lain kitu-kitu atau ya kumaha ieu Ka'bah teh dikumahakeun dihirup-hirup teh ngahirup-hirup Ka'bah teh ieu teh maksudna daratang ka Baitullah sabaraha bulan sabaraha minggu sabaraha tahun kullasanatin setiap satahun sakali nu mampu boga duit ngahirup-hirup Ka'bah satahun sakali ai satahun sakali naon haji biziarati ngaziarahan Baitullah munggah haji mun boga duit satahun sakali lamun teu boga duit 2 tahun sakali lamun teu boga duit 3 tahun sakali teu boga duit sama sakali mah saumur hirup sakali mah wajib ngan jangan ngahirup-hirup Ka'bah ngahirup-hirup ngarame-rame Ka'bah supaya kadeuleu syiar Islam satahun sakali kudu munggah haji di Indonesia khususnya umumnya di berbagai negara sanajan orang kuari boga duit bisa orang munggah haji setiap tahun lantaran kabengkeut ku aturan negara teu salah-salah teuing negara ge nyieun aturan lantaran lobana berkunjung nundek berkunjung ka Baitullah munggah haji di Indonesia wah luar biasa lamun dipaksakeun menurut negara urang teu mahi di Mekahna hanya dibere urang teh satahun pisah haji teh sakadar dibere 200.000 leuwih kaseti jang jelema-jelema khusus teu bisa urang unggal tahun tapi daftar nama kudu ti kuari abeh naon ieu abeh diala peperet da diala jadi kuari mah lantaran teu bisa unggal tahun jelema nu deuk munggah haji na loba jasa daftar ti kuari menang ke nu 10 tahun 15 tahun 17 tahun di Indonesia macam-macam kumaha lobana unggal kabupaten Lampung mah Lampung paling 10 tahun Palembang 10 tahun ayat 7 tahun di Tangerang mah 17 tahun kuari daftar 17 tahun karek berangkat lamun kuari daftarna umur 60 tahun tambah 17 tahun berarti umur sabaraha berarti sabaraha 77 asana asana nu berangkat rohna doang iya di Indonesia aya cenah jang lansia mah dibabarikeun ngomong doang buktina huese geus kos kitulah aturanna nyana nu nyieun aturan ngan eta 17 tahun sabaraha duit bungana taina sabaraha duit ta eta dikamanakeun jenjang naon wallahu alam bimuradi wallahu alam jak kuari lamun diungkit dana haji teh ti zaman Pak Harto datang ka ayeuna leuwih ti beung baheula mapan nyebutna sabeung kuari leuwih berarti liput jadi dikamanakeun wallahu alam sia ulah nyaho pokona ieu mah aturan negara geus sok-sok aya nyaho sih melah geus tamu aing teh mah nyahona henteu pan kami ya bagian rahasia mah daftar geus pokona ulah sok aya nyaho ka dituna geus teh mah urusan aing henteu ieu mah hayang nyaho ya ditembak sakuai sok aya nyaho-nyaho sagala ulah eta geus kitu geus
sanajan kuari teu diberenya honyangakeun sadaya-dayana ka depan, tapi di akhirat urang sebagai rakyat bakal nanyakeun. Ya Allah ya Rabb, pemerintah abdi di zaman pemerintahan Jokowi, abdi munggah haji daftar tahun sekian, kemudian berangkat tahun sekian, ieu mah keur carita haram-haram kita dana haji teh mangkaning lain tina bunga ge, tina jiwa manusia sajiwana dicokot sabaraha duit. Baheula keur zaman Pak Harto mah 2 juta, bejana kamari ieu mah 3 juta, kuari mah geus dikanyaokeun sabaraha jutana. Nah ieu mah abdi mandek nanya we, Pak ka presiden, coba dipake naon? Cek presiden itu ada menterinya. Menteri panggil Menteri Agama, Menteri panggil deui, Menteri Dalam dan Luar Negeri panggil. Oh, itu kan udah ada yang ngurus Depag. Kita pula Depag. Cek Depag dah kami ge lain sorangan bae ja aya ranting-ranting kami di kabupaten. Nah, sia. Terus kahandap. Cek malaikat ieu mah geus belah ditanya deui maning gusur bayu. Inggis hal-hal nu sekarang itu kuari orang teu bisa nyaho, teu meunang nyaho, tetap di akhirat bakal diselesaikan. Disebutna ieu faslul qada, perincian hukum. Nah eta keur carita di nagara, carita di urang sarua pribadi geus hade. Naila di antara fardu kifayah teh ihyaul kabati kullasanatin, ngarame-rame Ka'bah unggal tahun. Di dia dijelaskan biziarati, kalawan didatangan melalui zohir. Ai kitu mah urang bisa hiber ka ditu, misalnya Haji Pendi diangkat jadi wali, kemudian jadi bisa hiber ka Mekah, memeh ka Mekah aya anu ngajepret pajal manuk gareja paeh nya. Ayo bisa datang ke Mekah, perjalanan hiber terjadi. Loba waliullah kuari emang teu loba kitu waliullah kuari anu ka Mekah ulah-ulaning musim haji Jumatan ge loba anu ka Mekah ke. Nah, kakawasan Allah maha kawasa Allah cacak-cacak di Indonesia. Wali-wali Allah wallahu alam Jakarta geus dikumahakeun meureun. Geus ditandaan ku Gusti Allah Tasikmalaya lobana jelema nu ngulinkeun duit bank digoyangkeun. Yogyakarta, Jawa Timur, kuari mulai ka Banten kakarak ditoel doang saya mual kebel deui mah asana sagede kitu ngan samenit paraih di rumah kami eta bangan sadetik tep goyang kabeh, goyang Karawang ngeuna. Tapi goyang bumi mah bahaya. Ihyaul Ka'bah kulasanati. Kumaha cenah kiai lamun umroh bae unggal bulan teu jadi. Ihyaul Ka'bah umroh mah teu jadi. Jadi disebut ihyaul Ka'bah kulasanatin biziarati. Aya kulasanatin berarti munggah haji. Jadi ngarame-rame Baitullah teh bil mawaqif wukuf allati hunaka kullasanatin, yakni ngalaksanakeun ihram haji wukuf ka Arafah Mina balik dina eta ngarame-rame. Sebab teu hajian teu kadeleungeun keuna jelema marake baju ihram, tapi ku haji jelema berangkat ke Arafah, berangkat ke Mina. Masya Allah, iyalah ngaramekeun Baitullah ngaranna ketararawa. Jadi urang ngahaja ke Mekah, itikaf di Mekah, salat di Mekah di Baitullah, teu kaasupkeun ka ihyaul Ka'bah, termasuk umrah wala bil umrati kama qalahul musannif, umrah doang ge teu kaasupkeun ka ihyaul Ka'bah. Ihyaul Ka'bah nu aslina munggah haji. Mudah-mudahan urang kabehan bisa marunggah haji unggal tahun atawa 2 tahun sekali
atau 5 tahun sekali pokoknya orang ke Mekah. Amin ya robbal ihyaul Ka'bah. Kuarie ranting-ranting Ka'bah, kepanjangan daripada Ka'bah masjid eta menuju Ka'bah. Di berbagai negara 5 benua masjid menuju Baitullah, musola menuju Baitullah. Nggak hirup-hirup Baitullah teh bisa urang ka Baitullah cacak-cacak dek munggah haji unggal tahun aturan negara teu bisa. Paling ge urang bisa umroh aya nu ngasupkeun ihyaul Ka'bah teh umroh, padahal cek Imam Zakaria Al-Ansor teh haji ngan deres keneh bisa ngaramekeun melalui umroh teu bisa. Ieu masjid ramekeun menuju Baitullah itu masjid teh dikompas ku urang lempeng ka Baitullah di unggal negara. Jadi ayeuna urang dekieun masjid cenah urang bangunanna mah kumaha bae engke jerona kara kompas teu bagus teu etis. Ngalirukeun jelema lempengkeun ti mimiti ngabangunna. Deuk kumaha bae lempengkeun ka Baitullah. Eta ieu masjid ranting Baitullah. Nu mantak di masjid teh haram nyaritakeun dunia. Haram lamun urang nyaritakeun dunia nu patalina jeung masjid laknat Allah jahanam. Jelema anu ngomong-ngomong dunia di masjid geus cilaka. Teu meunang. Haram ka neraka jelema, haram ka surga lamun jelema nyaritakeun dunia di masjid. Teu meunang sebab masjid mah julukanana Baitul al-masajid buyutullah. Al-masjidu baitun min buyutillah. Masjid bait Allah. Geus jelema hayang ziarah ka Allah, hayang silaturahmi ka Allah, ka masjid. Ka masjid geus we. Padahal urang hayang kapanggih jeung Allah, ka masjid. Hees di masjid, teu jelema keur hees di imah Allah. Allah bendueun goblok sia. Di imah aing molor sia, goblok sia. Ya, merentakeun jin nirjan. Balangkeun ka kuburan. Balang. Loba nu hees di masjid teh loba sok dibalangkeun ka kuburan. Ji Allah bendueun. Ngomong dunia di masjid Allah bendu. Molor di masjid Allah bendu. Kumaha cenah kiai lamun lain di masjid di majelis taklim keur ngaji, leuwih bendu. Sakitu keur ngaji nya mah bisa hees pohara tah jelema teh. Pohara tah geus nyayomkeun guru tah mah kos kitu mah teh. Sarua jeung guru, ieu mah atuh guru-guru kula-kula. Guru mah los ngocok praktek kula mah hees we nya hampura. Teu bisa hampura ku aing sia tampiling sia ku aing. Iya. Teu meunang sambarangan di masjid sebab masjid mah baitun min buyutil imah Allah. Anu junub teu meunang ka imah Allah, anu haid teu meunang ka imah Allah, anu deuk nyaritakeun dunia teu meunang ka imah Allah. Aya larangan-larangan di imah Allah mah teu meunang sambarangan. Di imah Allah haram sebab masjid wudi'a lis-shalah, diparantikeun jang salat. Atuh cacak-cacak di masjid teu meunang nyaritakeun dunia, atuh komo di Baitullah aslina. Atuh komo di Baitullah aslina di ditu. Urang di dieu bae jauh ke Baitullah, menuju Baitullah aya mimbaran, haram nyaritakeun dunia. Atuh komo di Baitullah Mekah mantap jelema norekat, kemudian nyana di Mekah menta-menta batal norekatna.